Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa inayatihi yahtadul dhalun wa yartadi'udz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Quran surah At-Taubah surah ke-8 ayat ke-36. Puji miwa syukur orang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan sareng kaping hiji Muharram 1448 Hijriah. Pribados miyos ti rorompok kamari tabuh 2 siang, tabuh 3 ka Subang Pemanukan, Subang Star, Kertajati, keluar Kertajati, terus ka dieu ka jalan Naraka Jahim ya. Bekasieun pisannya jalan agenya. Dugi ka dieu tabuh 3. Labas heula ka Pun Adi di Kang Tis sareng di Haji Jenal. Teras mios ka dieu alhamdulillah 1447 Hijriah meninggalkan kesan yang begitu luar biasa, terutami di sasih akhir, di detik-detik akhir sasih Dzulhijjah kamari sabada ngalaksanakeun kurban kalayan sukses. Teu aya sapi nu ngamuk kamari mah nya. Lajeng deui diteraskeun kana acara ayeuna munggaran serta kamari aya nu bersejarah paling luar biasa dina sasih Dzulhijjah kamari. Persib menang 3 kali hat-trick. Oh bagja tuh bunga tuh nonton bareng sama haji teh. Aya naon dina sasih Hijriah teh sehingga yang lewat meninggalkan kesan dan yang datang menyimpan sebuah harapan dan rahasia. Di judulan ku Pak Haji Ismail teh kamari teh naon nya judul teh? Oh, tahun baru harapan baru. Dan harapan barunya sebelum tahun baru sudah tercapai. Apa itu? Dolar tembus 18.141 rupiah. Sing sabar nya. Urang mah mayunanana teu tiasa kunaon iwal ti ku kasabaran. Naon deui atuh? Da bade gaya kumaha ge pemerintah menyebutkan jangan ribut karena yang naik itu adalah BBM non subsidi jenis Pertamax dan Dexlite dan Pertamax Turbo. Yang subsidi itu tidak naik. Itu naik pertalit mangan leungit. Teu aya di mana CF di ditu CF di CF nu kumaha ieu teh. Dan Pertamina selalu mengaku bahwa mereka rugi padahal bensin mah tarang anyuk apa mah. Tapi rugi ya. Nah itu. Jadi teka harti kuno waras we. Para ikhwati iman yang dirahmati Allah, saya akan membahas seputar bulan Hijriah saja. Yang disebut bulan Hijriah itu ternyata itu awalnya bukan bulan Islam. Dari mana Ustadz? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36. Ibu nanti bisa dicek. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur", saestuna jumlah bulan, iddatasy syuhur teh. Saestuna jumlah bulan-bulan indallah di sisi Allah teh 12 syahron, jumlahna 12 bulan. Di mana ayatna? Fi kitabillah, dina catatan Lauhul Mahfud Allah. Minha arba'atun hurum. Etikawit iraha cenah ayana teh yauma khalaqas samawati wal ard, tikawit diciptakeun langit sareng bumi eta tetes aya nami bulan teh.
minha arba'atun hurum, tina 12 bulan teh Allah nangtoskeun aya 4 bulan haram. Naon haram teh? Mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Ayat takbiratul ihram. Teh batas ihram teh, batas kamuliaan. Teu kenging ngobrol, teu kenging heureuy nuju salat mah sabadana takbiratul ihram. Dugi kalamun heureuy jadi batal. Babi haram. Babi mulia, sanes semuanya babi mulia. Sanes babi anu mulia mah urang jalmi, urang Islam mulia, teu layak nuang hewan jenis babi sabab diharamkeun ku Allah. Matak ulah ngamumurah diri, urang mah jalmi nu mulia, kitu tah. Aya sabaraha sasih dina sataun teh dina Hijriah, aya 12 saur Gusti Allah teh. Aya nu 4 naon wae minha arba'atun hurum teh. Hiji Muharram ayeuna, 2 Rajab, 3 Zulqa'dah, 4 Zulhijjah. Cek ibu mah hapit rayagung, di raya-raya sareng diagung-agung. Padahal dina Islam teh aya hapit teh aya rayagung. Hapit mah ayana dina ngadu hayam. Nyobanya papak hapit asor. Ngadu hayam eta mah ngadu hayam di Bangkok. Aya hapit. Nah, cenah ustad geus nu apal, baheula masuk ngadu abdi ge. Jika digaplok Ustaz Lili Somantri teh kupun bapak teh. Sok ngadu hayam osok. Ah teu percaya cenah Ustaz. Abdi mah baong pisan. Jujur we. Ngadu hayam diresep kapungkur mah. Hayam mah lamun milih siihna ulah nu panjang teuing. Lamun ngeluk berarti kolot. Jawerna kedah beureum, ulah badag sabab lamun dipacok molotok engkena eleh. Engke diayap, ieuna ulah panjang teuing, ulah pondok teuing. Ulah nyatrek kedah lempeng teh diurut kana beheungna ka dieu ka handap. Engke pelebah buntut aya capit hurang, hanapeun buntut teh lamun capit hurang na kekep bintihan tarik nya da tukang adu hayam. Apal baheula mah tukang sagala. Untung matak deui ka ayeuna disebut ustad teh era teh 4 hijian blackjack, QQ, samyong, RT-an nah. Saur Allah ta inna iddata syuhur indallah 12 syahron, aya 12 bulan. Sing horeng ieu teh ti kapungkur dianggo ku Yahudi, dianggo ku Nasrani, termasuk nami bulan ieu teh sanes ku Yahudi Nasrani Arab bungkul tapi ku urang jahiliyah. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal tos aya, bulan tos aya, tahun nu teu aya. Kaping sabaraha? Rasulullah lahir? Kaping 12 tos aya tanggalna. Bulan naon? Rabiul Awal. Tos aya nami bulanna mah. Ngan tahunan nu teu acan dietang, matak disebut tahun gajah. Tahun gajah teh kumargi bertepatan sareng penyerangan Raja Abrohah. Diabadikan dina surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil sareng saterusna. Abrohah nyerang Ka'bah sanes urusan akidah. Sanes. Abrohah nyerang Ka'bah urusanana urusan bisnis. Sabab aya 2 kota kapungkur dina tafsir Ibnu Katsir, aya 2 kota kapungkur pusat perdagangan dan ekonomi. 1 wilayah Yaman, nu kadua wilayah Mekah. Yaman kawon ku Mekah, naha sabab Mekah mah aya daya tarik Ka'bah. Ditinggal Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Matak perputaran ekonomi tadi dinya we. Nu dagang teh para rayu lamun di dieu mah aya pasar tongeng, ngabring kan. Jakarta daya tarikna naon? Sanes Persija sanes Monas. Ya, lamun Bandung naon? Gedung Sate. Daya tarikna teh kitu. Eta ge sami aya Ka'bah. Ka'bah dipimpin wilayah Mekah kaum Quraisy dipimpin ku eyangna Rasulullah nuwasta Abdul Muthalib, upami Yaman dirajaan dipresidenan ku Abroha. Diajak lobi teu kenging runtuhkeun cenah Ka'bah teh teu bisa cenah.
Nah, ada pusat perdagangan warga Saur Abdul Muthalib teh sanes pusat ibadah, sanes pusat perdagangan warga, bisnis urusanana. Sanes direbut tah si ontakna Abdul Muthalib teh dicanak, jumlahna 100 ontak. Tiba-tiba nyerang Abrohah teh nyanak pasukan gajah. Akbaruha tusamma Mahmud, gajah nupang badagna teh Mahmud namina. Sanes Mahmuda nami gajah na Abrohah teh namina Mahmud. Dibariskeun aya al-Hisanus Sariyah, pasukan kuda dipayun, pasukan gajah nupang badagna ditumpakan ku Abrohah dugi teh ka Ka'bah. Man sayyidu hadhil Ka'bah, saur Abrohah saha cenah anu ngajaga ieu Ka'bah teh. Faqala aya hiji pameget nyebutkeun Abdul Muthalib tuh cenah Abdul Muthalib nu ngajagaana teh. Keluar Abdul Muthalib, saur Abrohah teh, anta ya Abdul Muthalib sayyidu hadhil Ka'bah. Maneh cenah Abdul Muthalib anu boga ieu Ka'bah teh. Saur Abdul Muthalib, lain. Apaan cenah maneh nu ngajagaana? Lain. Nya ku kaula rek dihancurkeun cenah. Abrohah teh reuas da nyangka Abdul Muthalib teh bakal ngabela Ka'bah. Ku kaula teh dihancurkeun, cak Abdul Muthalib sok we. Nah, cenah aya perlawanan pisan, cak Abdul Muthalib teh sok we ke Ka'bah rek didempakeun mah ngan eta ontak kadiekeun heula nu urang. Nah, ari Ka'bah mah urusan Allah, lamun onta urusan saya, dan saya. Keun bae sok rek ngaganggu Ka'bah mah pek wae, asal ulah ngaganggu onta. Ayeuna ge jelema nu kitu teh aya teh. Sawios Islam dihina ge asal kepentingan abdi we, ulah dihina, ulah dijaga, ulah direbut seueur. Abdul Muthalib nu ayeuna teh malahan aya isu nyebutkeun aya jami gaduh statement teu kudu dibela cenah Islam mah. Naha da Islam ku Allah dibela, teu kudu dibela ku maneh. Atuh jelema teh alim ngabela Islam teh lamun dihina teh da gaduh sangkaan siga kitu. Ta eta teh otak Abdul Muthalib. Otak Abdul Muthalib nu kitu teh. Dur teh diserang can ge nagog can ge ger ka Ka'bah kurunyong teh. Wa arsala alaihim tayran ababil, nyanak naon eta manuk teh tarmihim bihijarati min sijil, nyanak bi salasati ahjar tilu batu, di paruh hiji, di cakar kanan hiji, cakar kiri hiji, dialung-alungkeun serangan udara dugi ka eta batu tina neraka teh yadkhulu min ru'usihim wa yakhruju min duburihim, ningang kana sirahna bijil kana bujurna bakat ku panas, ningang karena sirah gajah bijil tina gadokna bakat ku panas batu eta teh. Dina tafsir Ibnu Katsir disebutkeun eta sanes batu tapi taneuh keras tina neraka dicanak ku manuk utusan Allah dipurag-puragkeun faja'alahum ka'asfim ma'kul, tapi kahempak sadayana seep teu nyesa pesan anu nyesa ngan hiji Abrohah. Abrohah mah teu maot Pak. Abrohah meninggang karena panangan melopog kulitna, ninggang karena mastaka melopog, ninggang karena tongong melopog kulitna, ruksak melepuh lulumpatan ti mana ti Mekah ti Ka'bah sampai Yaman hirup ti Mekah lumpat di namanya pasukan seep sadayana manehna tinggal sorangan, gajah teu aya, kuda teu aya, lulumpatan ti Mekah ka Yaman dugi ka Yaman paeh we bari tutung pada ngalalajoanan ku sararea disalametkeun ku Allah teh ameh jadi pelajaran keur sararea. Itulah yang mencoba-coba menindas terhadap rakyat, menindas terhadap agama dan mencaci Ka'bah, bahkan ingin menghancurkan. Fir'aun kapungkur sami ku Musa ditunggukeun teh dak bray teh muka ngabring pengikut Musa teh sadayana naranaek ka gunung. Fir'aun nuturkeun sareng pasukanana nutup tak. Sementara menurut penelitian Laut Merah itu adalah laut yang kadar garamnya paling tinggi. Lamun laut kadar garamnya tinggi mustahil tenggelam. Ngamang tinggal di Pangandaran, jarang nu ngawa pelampung ngalelep teh lantaran ku ombak. Kieu we ibu nang karaki atawa bapak sok tong ngawa naon tong ngawa pelampung ngamang. Kenapa? Karena air laut mengandung garam.
Mata lamun aram mangka panganaran tos lebaran teh tong egois ngarumpul di sisi ka tengah saware. Ameh rada lega di sisi we pas sedag-sedag ka tarengah. Laut Merah kadar garamnya tinggi tenggelam sadayana. Nah karaka ngelelep nu muncul saha? Cep Aon. Cep Aon memuncul ngamang kaluhur kasisi ngangkleng eta teh kapena ku pengikutna ku rakyatna di lelajoanan ku sararea ieu nu ngaku pangeran teh ayeuna mah nyangsang iraha Firaun ti karelep teras dimunculkeun kaluhur sarta Musa diselametkeun dina sasih Muharram kaping 10 matak Yahudi ge saum kaping 10 mah ngan urang supaya beda saur Rasulullah lau baqitu ila qabilin la asubanat tasi. Kalau aku diberi kesempatan untuk hidup sampai tahun depan aku akan saum dari tanggal 9. Terus direncanakan ku Rasulullah mun kabujeng ngantunkeun. Maka disebat Tasu'a Asyura. Buka laan Firaun teh bisi ieu bisi non buruk uyahan. Terus diuyahan teh awet. Mana Kang Tis? Tukang useup. Lamun hoyong awet ngalanila dilaan heula kaluarkeun pejitna perlukan uyah awet eta teh ku uyah mah Firaun ge kitu diperlukan teh jadi asin Firaun. Haji engke mah lamun ngaliwet teh tong asin Jamal nya asin Firaun weh dugi ka ayeuna mumina teh kieu sok ameng jalan-jalan teh tong ka Raja Polah wae lari di jembatan di dinya jembatan besi sakali-kali mah lari teh ka Mesir tinggal kieu tah jangkung nong-nong begang tinggal di teh kuring asa pernah ningali di Indonesia raja nun jangkung nong-nong begang asa pernah ningali di mana itu teh asa pernah ningali ya abdi mah asa pernah wawuh tuh nya sarwana paingan atuh jemaah ada Haji Ismail lagi. Eta teh kanggo naon? Abroha lompatan disalametkeun ku Allah dugi ka Yaman. Ayeuna Firaun disalametkeun ku Allah ngamang sasoranganan dikasih si Laut Merahkeun. Saur Allah teh faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin sebagai satu pelajaran peringatan untuk orang yang ada pada masa itu dan pelajaran bagi orang-orang yang hidup berikutnya termasuk orang bahwa siapapun yang berdiri di atas kekuasaan tak mampu berbuat adil penuh dengan kelicikan atau naik dengan cara yang tidak benar pada ujungnya akan terjungkal dari kekuasaannya dari kursi kekuasaan dalam keadaan hina pasti itu mah. Tapi pan ibu-ibu serang bapak-bapak teh patos apa saatosna diadopsi ku Rasulullah adopsi nami-nami eta teh saatosna dianggo ku jahiliyah ieu teh katangtosan Allah dina Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ka-36 urang anggo ku urang Islam nami bulan anu apa J Muharram 2 Sopar 3 Rabiul Awal Rabiul Ula 4 Rabiul Akhir 5 Jumadil Ula 6 Jumadil Akhir Jo Rajab 8 Sya'ban 9 Ramadan 10 Syawal 11 Zulqa'dah 12 pinter gagal Pak Haji Ismail ngadidik ibu-ibu ya arapal rata-rata di mana-mana di tiap daerah apal teh karena bulan-bulan Masehi nah sabab kaitan sareng gajian MBG Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember teu sadar meureunnan eta nami-nami bulan teh dicanak tina keyakinan para dewa Yunani. Ya. Januari itu diambil dari nama dewa Janus. Janus itu artinya pintu, disimbolkan bermuka dua, di payun aya beungeut, di tukang ge aya beungeut sami. Eta teh dewa Janus, hartosna nu tukang ninggalkeun 1447 ka payun mayunan 1448.
Lamun lebet Januari eta teh Dewa Janus bermuka dua, di payun aya, di tukang aya. Pantau mah dua muka, luar dan dalam gitu. Eta ge Dewa Janus ge kitu tina dewa Yunani. Tapi aya di urang ge nu bermuka dua, tapi sanes dewa seueur teh. Hareupeun punten mohon tukangeun ngomongkeun teh. Matak ibu tong sok ruang riung jeung jalmi nu ngomongkeun batur. Nah, lamun ibu berangkat, ibu nu jadi objek omongan teh. Kuplek we ngobrol gitu pas urang init urang udah omongkeun teh apal teh si akang eta kitu teh. Nu kadua dewa Pebrus, Februari bulana, artinya lanjutan Pebrus itu. 3 dewa perang, MARCH, March, dewa March itu dewa perang. Nu kaopat Dewi Bunga, Dewi Aprilia. Nu kalima Dewi Kesuburan, namina Dewi Maya. Bulanna jadi bulan Mei. Juni tina dewa Juno. Juli sesuai dengan kelahiran Julius Caesar. Agustus, September itu 9, Okto itu 10, November 11, Desember 12. Malahan kusabab teu ngartos yen eta teh nami tina nami-nami dewa tapi kangaran budak ge sesuai sareng kelahiran. Ya, Januari, Januar, Februari, neng Febri, Maret, Maerot, di Sukabumi ya. April, neng April, Juni, neng Juni, Juli, neng Juli, Agustus, September, neng Septi, November, neng Nopi, Desember, neng Desi. Oktoberna cep Okto, pemain Persib kepungkur. Malahan metong bujeng mah bulan Hijriyah, bulan Masehi, bulan Hijriyah wae di urang mah sok aya tabu. Tabu naon cenah Ustad? Urang mah sok nganggap Muharram bulan makmur, lebet kana bulan Safar sok ngaranggap aya istilah bahasa Sunda ti Tasik ti Garut ti Ciamis mah Safar mah bulan sampat. Artis dangdut lebe, tukang son, tukang tena, ustad sepi. Teu nu hajat. Nah, sabab lamun nikah sasi Sapar cek urang Sunda mah Sapar bulan sampar. Mun kawin eta teh kawin anjing. Patarosan abdi ti kawit iraha anjing apaleun bulan. Sugan naroskeun ka palebe. Panaib palebe dupi ayeuna sasi naon? Muharram karek tanggal 1. Oh sasih deui atuh abdi kawin teh cek anjing teh. Teu aya ti mana sih teh dasar. Dugi kasok aya ritual di Bandung adi dieu moal pati beda. Ieu mah di Bandung. Di Bandung mah aya ritual Rebo terakhir bulan Sapar tepi ka ribut, aya salat 1000 rakaat, aya saum tepi ka subuh. Naha sabab Allah nurunkeun 5000 hiji panyakit 5001 nya aya satuannya. Matak cenah urang teh kedah Rebo wekasan. Di pilarian teh saur NU Rebo wekasan teh teu aya, cek Persis Komo teu aya, Muhammadiyah teu aya, cek SI teu aya. Ari ibu jeung bapak Rebo wekasan nuturkeun saha? Da cek sararea ge teu aya tuh. Malahan membuang sial, aya nu ibak dina cai diadu, ti dieu ngalir wahangan, ti dieu wahangan, dep jadi hiji. Tadi dinya ibakna teh buang sial dina Rebo wekasan. Di Cianjur aya nu miceun ti balik jadi teh pan biasana sok mayun teh ka ditu ka girang ari ieu mamalikna teh ka pengker jadi palid teh ka ciri kenal mang ieu cenah nuju buang sial kelakuan orang Sunda. Matak budaya itu selama tidak bertolak belakang dengan agama pakai, tapi kalau bertolak belakang dengan agama apalagi merusak terhadap akidah tinggalkan. Seueur teuing lamun di etang mah. Nah cenah tuh ustad da zaman Rasul ge teu aya nu nikah, sumohon. Teu aya teh sanes teu kengeng. Zaman Rasulullah ge nu disebat Sapar mah teu aya nu nikah. Naha margi 4 bulan haram teh kalebet Muharram ayeuna, bulan haram. Kafir sareng muslim sepakat untuk gencatan senjata. Matak aya sekelompok jalmi teu tiasa sumping ka Rasulullah. Saur eta jalmi teh ayeuna we cenah mumpung bulan haram nyumpingan Rasulullah.
Wika nyarios inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari mudhar. Abdi teh hoyong tepang sareng salira teh Rasul mung ieu cenah antawis abdi sareng salira teh aya kafir mudhar sok ngahalangan sok megat di jalan matak cenah abdi teh meungpeung ayeuna sasi haram gencatan senjata abdi tiasa nepangan salira. Sasi Muharram dilarang perang, lebet kana sasi Safar boleh perang. Eta bujang-bujang anu tos dewasa jeung bapak-bapak nu teu ngurus budak yatim, teu ngurus indungna, ku Rasulullah diajak perang sadayana. Saha nu rek jihad fisabilillah, ngambangkeun sarta ngajarkeun Islam, ngadakwahkeun Islam sarta berperang atas nama agama. Saha nu rek milu ai purusut teh ti Madinah eta lalakina ngiring perang ka Rasulullah, tapi ka di Madinah teh teu aya lalaki. Matak soparun teh tina sifrun ai sifrun teh hartosna nol naon nol lalaki kosong di Madinah sabab ngiring perang sang Rasulullah. Ku sabab lalaki na ngabring ngiring perang maka teu aya panganten, teu aya nu kawin. Da pangantena teu aya sareng walina teu aya. Aya di urang mah sanes teu aya nu kawin teu meunang. Tuh. Da jauh salah tafsirna teh. Aya teu usah budaya-budaya dina agama nu memang eta teh sanes tina agama atawa budaya-budaya di Sunda nu kedah dirobih aya. Jantawisna ibu-ibu sok ngetang-ngetang lamun seug bade nikah. Sok datang ari etangan ekonomi mah teu sawios, uleman sabaraha hiji idanganana sakumaha wios. Etangan eta mah ieu mengetang dinten. Eta teh ti mana Ustad? Kebiasaan tina ajaran Hindu. Di Hindu mah aya wiku atanapi wuku. Di urang mah sok disebat wali puun sesepuh lembur. Bodas tetos aki-aki di solenang oren di dieuna aya titik bodas di dieuna tah dina mastakana. Eta teh sadayana mun rek nikah sok naroskeun ka dinya. Mun di urang mah ka wali puun. Wali puun teh sesepuh lembur. Mohon aki puun teh eta kurunyung eyang disebatna teh eyang abdi bade nikahkeun pun anak ka mana ka urang Banjar ti mana ti Panumbangan manawi eyang pangetangkeun dinten anu sae cek eyangna teh ke antasan sakedap ti iraha Gusti Allah ngadamel dinten gorengnya bus teh ka kamar kos nu nya padahal ngadan rek ngising teh ari keluar teh ti kamar teret teteh saha wastana tuang putra Jena oh Jena numutkeun etangan mama tina hana caraka data sawala ai je teh tina ja teh hartosna 22 tambah 22 42 wedalna Sabtu nikah nate kawetan ka ditu ayeuna sasi Muharram saya nama tong dinikahkeun ayeuna margi kala nuju di wetan eta teh mapag kala nah lamun mapag kala kumaha geus kawinna kala ka hees we kala ka dahar engke we ngageser kana sasi Muharram Safar tadi dieu mulud silih mulud di dinya tikahkeun teh ari wedalna Sabtu mah sabab kala tos ngageser lamun nikahna di bulan kaopat engke bakal siuk dengdeng siuk langgeng ningang dina padaringan kebek bakal ningang dina kananga nu kahiji kana ngaji nu kadua kana nganyuk ayo bapak terang kala ibu terang kala urang ngadongeng bisi pajarkeun simkuring lain tatanggana Asep Sunandar Sunaria kala teh kieu ya Bu ya kapungkur teh di Kayangan Pantilu Kasta aya di India mah opat aya sudra cacak kuricakan galadangan cek urang mah aya masyarakat biasa waisa aya ulama kelas Brahma aya pejabat kelas ksatria mung di India mah dibagi dua kasta heula dibagi tilu hiji kasta para dewa Kayangan aya kasta pangluhurna disebat Sang Hyang Widi Sang Hyang Tunggal aya kasta nu katilu jelema ieu waisa aya sudrana aya kelompok para buta jurig-jerian
eta mah dina ajaran Hindu. Di kayangan di luhur di bawah Sang Hyang Widi Sang Hyang Tunggal eta teh para dewa. Dina kisah para dewa di India aya hiji putri di kayangan teu nikah gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina ditetep ti hareup sieup ti tukang lenjang ti gigir lengik ti luhur sahibas rambut di luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal geulis teh ngan can nikah naha idealis teuing nya anjeunna teh nikahna teh hoyong ka pangeran sanes pangeran di Ponorogo hayang ka pangeran hayang ka Tuhan nikah teh da meunang di batur mah nikah ka pangeran teh meunang di batur mah hayang kawin teh ka pangeran carana tapa brata semedi di mana di sisi walungan Yamuna di India di sisi walungan Yamuna aya batu nemprak lungsur eta dewi teh wastana Dewi Tandana nganggo sinyang rambutna dirumaikeun tapa dina sisi walungan ditumpangkeun sampeana teh dampalna teh kana tuur hoyong naon hoyong jodoh lalaki langit lalanang jagat nu sarimbag jeung Sang Hyang Tunggal sarta sabanding jeung Sang Hyang Widi keun bae jelema ge asal saimbang jeung pangeran kakuatanana carana teh eta sinyangna bari sila sinyangna dikaluhurkeun panangan dirapetkeun dina dada ngan knalpot ka mana meuni pan ieu diharudumkeun katingal ti luhur ti kayangan teh ku Batara Guru lungsur Batara Guru teh kahanap diilik-ilik aya nu geulis cenah ieu keur tapa bari knalpot katingal ieu ngan teu katinggal beungeut nah hungkul da diharudumkeun rambut we ngarumay bari ditapelkeun dina dada kieu lakadalah aya putri geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina boa-boa jodoh kuring cek Batara Guru teh ngageurentes dina manahna teh Batara Guru teh ngahaleuang cek Batara Guru teh Prabanyar sumirat ningali gitu buah ieu jodoh kuring tinggal jadi gerawan atuh da jadi gerawan nyi ieu akang Dewi Tandana teh temuka soca lamun muka soca tapa bratana batal disebutna teh samdi ataupun semedi cek urang mah cek urang Sunda mujasmedi tebentak perem we ieu akang nyi akang saha ieu akang bentak atuh nyai akang saha akang ieu teh akang Ismail manya komo akang Darmin mengewanya ngaran wayang Darmin ieu akang lalaki nu dianti-anti disawang ti kaanggangan ditungguan unggal berang kaimpikeun unggal peuting ieu akang nyamut datang ka hidup jodoh hidup teh ieu nyi akang brai teh batal atuh ari beuntak mah tapana teh ret ditempok ku Dewi Tandana Batara Guru cek Dewi Tandana lain ieu kaula mah hayang lalaki langit lalanang jagat nu sabanding jeung Sang Hyang Widi sarimbag jeung Sang Hyang Tunggal da keukeuh atuh akang jodoh teh lain akang cek ieu akang cek ieu lain ku sabab bogoh katinggal imit panuju ieu teh nuju tapa teh dirontok ku Batara Guru teh bade diperkaos teh hiber pan kitu ai Dewi mah sareng dewa mah hiber Dewi Tandana teh da sieun ku Batara Guru hiber kaluhur tah jadi dalang teh ulah pohon Pak Haji Ismail hiji kudu inget ngaran dua kudu inget sora tilu kudu inget ngigel opat kudu inget ieu teh saha ieu mah keur nyepeng Bima atuh Bima ngapung sidik Bima mah teu bisa ngapung nu ngapung saha Gatot Kaca ngan kagok era dek nyebutkeun Bima ngapung ngawang-ngawang inget Bima ngapung Bima mah teu bisa ngawani-wani maneh cenah era meureunna bade teu bisaeun Bima mah
gaduhna kuku Pancasona. Jadi dina pawayangan mah aya nu leuwih ti pangeran ti Sang Hyang Widi Sang Hyang Tunggal namina Antasena. Mun dina wayang kulit mah Antasena. Mun hirup bisa hirup sorangan, mun maot bisa maot sorangan. Aneh na teh nya. Hiber. Dewi Tandana teh hiber. Di udag-udag dironjangan sampeana ku Batara Guru teh bade diperkosa. Bade diruda paksa, gep teh kana sampingna dikenyang ku Batara Guru, di awang-awang bari hiber. Beragadal teh teu ngangona naon. Porno. Hiber Dewi Tandana kabayang putri nu geulis pisan bari gadis bari panggelisna di udag ku Batara Guru nu pinuh ku birahi kapentang asmara bari ngaborosot teu ngangona naon teu katahan sperma na Batara Guru borosot teh bijil edi ejakulasi dini murag sperma Batara Guru teh ngudag Dewi Tandana bari jeung teu beunang murag ngalayang sperma na teh bus teh kana taneuh siga ibu orok dina kandungan sabulan humerang buluan rumengang 3 bulan gumulung 4 bulan usik 5 bulan malik itu eta ge sperma Batara Guru blus we dina pawayangan teh lebet karuang ku taneuh sabulan humerang 2 bulan rumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan usik 5 bulan ngora 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan 8 bulan ari budak mah borosot bijil ari ieu mah tina beulahan taneuh bah teh jol teh bijil lain ceurik nyakakak buta si hungna bijil mata bolotot simar dada hade gogog hade tagog diukna jujul ka pamikul silana antol ka pangarep ujal badul brahodoso bijil kajalan kesrek ka huntu-huntu si hung ngelik beri pelotot cakakak teh kuring ti mana asal ti mana reka mana teu apal budak saha leos we ngingkig dajol ngingkig atuh tegogoakan heula siga orok lempang bari ngahariring hey 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 tembus mapahna teh ka mana ka Tumaritis di Tumaritis teh pan lemurna Semar Badranaya ari Semar weruh sadurung winara apal sagala-gala Semar mah rete ditempo ku Semar teh ngagegag jangkung badag burahodoso bujalna bijil kajalan ngagegag bari sihung ngelik irung namru mata pelotot Semar gegerowan ka Astrajinga kasih cepot udah wala sereng nalagareng barudak itu tinggal itu aduh aya buta meuni jangkung badag gitu ngararampih aduh ayana kamu itu meuni badag-badag teuing buta teh kurunyung teh gok teh ka Semar aya jelema hideung cek buta teh ari kuring ti mana asal ti mana budak saha cek Semar anak kingcu hidup teh ieu teh anak haram konstitusi anak haram ti Batara Guru ngaji kana konstitusi teh can cukup umur hidup teh anak haram Batara Guru sabab rek ngaruda paksa ka Dewi Tandana nyaah teuing dadagan tapi ka badag kieu ngan hanyakal anjeun teh kasta panghanapna golongan buta kaula mah hideung-hideung bari make kuncung ge jelema deuleun rek ngudag cenah atuh kaditu ka bapa kaula jeung indung kaula teu bisa ceuk Semar wayahna teu bisa sabab kayangan mah lain tempat buta cicing atuh di dunya moal ditarima ku umat manusia sabab anjeun mah golongan buta ari kaula atuh cicing di mana cenah ceuk Semar teh kieu we atuh ku kaula ditempatkeun ka Sang Hyang Widi bade izin bade ditempatkeun anjeun cicing di opat arah angin bulan kahiji bulan kadua bulan katilu anjeun cicing belah wetan bulan kaopat bulan kalima bulan kagenep anjeun cicing belah kulon bulan katujuh bulan kadalapan bulan kasalapan anjeun cicing belah kaler kasapuluh kasabelas kaduabelas anjeun cicing belah kidul nyicingan opat arah angin dibagi opat 3 bulan eta teh disebatna Batara Kala matak lamun bulan kahiji keur di wetan disebutna Mapagkala lain tidak agama eta teh Juma'i eta teh tina wayang Juma'i teh tina jamaah eta teh
bentuk majhul. Tapi ke asa tina agama di etang-etang ti mana horeng, tina wayang, tina dongeng eta teh. Batara kala nu nyicingan opat tempat, lamun sanekala keur ngamuk tukang ngakanan jelema sanekala. Lamun Yusuf kala wantan wakil presiden. Cek batara kala teh lakadala alus pisan. Ngaran batara kala kaula cocok jeung ngeunah kadengena sina apal golongan dewa jeung umat manusia yang kaula ngageugeuh opat arah angin disebat we batara kala matak sok disebut mapag kala tina dongeng baru karena teu seueur nu tina dongeng gitu teh seueur kalebet bapak-bapak sareng ibu masang janur lamun ngawinkeun budak di mana tina kisah Ramayana boga lalakona Sri Rama istrina Dewi Sinta sareng Laksmana pan kapungkur teh Dewi Sinta teh diculik ku Rahwana ti negeri Cicalengka sanes ti Alengka ti negeri Alengka dicana ku Rahwana dipaok ngan ditolak pan ku Dewi Sinta teh alim dicabak-cabak acan dugi ka aya laguna ceurik Rahwana nya nu wanon dari bojo akang eta adieu eta teh ceurik Rahwana teh kunaon Dewi Sinta teh disimpen dina tenda-tenda dijajarkeun sareng selir nu sanes Air Rahwana nami sanesna panggilanana dasa muka dasa 10 muka banget wajahna aya 10 dasa muka disebatna teh nya Sri Rama ngutus masihkeun cincin ka Hanuman raja monyet bikeun ka Dewi Sinta ameh percayaeun yen maneh teh titahan kaula ieu cincin kaula bawa teh mungkeun cincin ka Sinta ngurunyung pan Hanuman ka Dewi Sinta aya monyet teh nyom sabalikna monyet aya monyet siga jelema cek Hanuman teh kaula diutus Sri Rama naon buktina ieu cincin Sri Rama dibawa ku kaula aya naon cenah kieu dina ieu tenda nu anjeun pasangan we janur sabab engke peuting kabeh tenda nu Rahwana rek diduruk ku kaula dibakar we sadayana tenda-tenda teh kaasup kerajaan Rahwana dibakar ku Hanuman disesakeun tenda nu aya tandaan janur sabab eta teh Dewi Sinta ayeuna panganten awewe di pasangan janur siga Dewi Sinta henteu eta teh ngahina eta teh ngahina naon Ustad ngahina nganggap lebay Hanuman eta teh tapi ari nu memang henteu anu henteu ngalanggar kana syariah mah teu naon mangga we ngan di urang teh sok jiga nu wajib nincak nog kumaha mun gentos ku one teu kengeng nogna kana hayam kampung kumaha nog soang ame rada badag teu kengeng ceuk saha teu aya ti dituna ti ditu ti mana ulah aya pelanggaran syariah ari sagala diayakeun aya nu sunahna teu aya khutbah nikah leungit naha entong cenah teu kawaktosan eta nu sunah mah khutbah nikah sim kuring kantos ngajajak terus capek teh ngawas teh wangsul teh tabuh 2 ti Sukabumi dugi ka Rempok tabuh 2 bade tibra sieun labas kalangkung subuh cenah benta-benta we ya witir heula we bari ngantosan subuh da can subuh keneh jam 4 keneh aduh tos teu kuat tuh eta jam 4 dan ngurunyung atuh tetangga teh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustad teh ka mana henteu matak aya ge mah nya ka mana we kieu atuh Ustad cenah bade namut mobil mangga teh kanggo naon pun anak nikah aduh giring bingah sok abdi giring rojong doa ieu kuncina bensinna mah pinuh mangga we teh sok angge sok canak ka itu maksud teh Ustad sares mobilna hungkul sareng ustadna sareng abdina mohon bagi teh aya supir-supirane ku Ustad hayu cente abdi ngantosan heula salat subuh rengse salat subuh engke pangintennya urang sareng we angkatna mohon ke ku abdi dicanak panganten makana mobil mohon nah ada geus ngurunyung deui setengah genep teh Ustad entong sarapan nah
entong cenah sarapana urang di ditu we yuk da abdi mekel uras hayu cenah ustad engalan lah hayu engal itu ngantosan murang kali tos teu kuateun hoyong nikah cenah nya atuh starter cek pun bojo teh pak sarapan heula bisa lebat angin ih tatangi karunya ieu panganten tos ngantosan sisi jalan bapak teh sok kitu we iya sok iya tos masak bisa tos masak we ieu awatos canak mobil teh naik panganten teh galecok we urang geus kieu mata teh si leuh hese beunta teh siga wakil presiden siga teu kulam 2 dinten belel-belel teh mata teh ayo cen teh nah da dugi teh ka lokasi jam 8 sugan teh jauh beuteung lapar panon tunuh cicing neangan MBG teu usum di ditu mah culang aduh kumaha ieu cen teh lami keneh ke cenah sakedap sok ngantai heula ngantai nyarep pengan sim kuring milu nyepengan panen soangnya simut di kampung mah simut jadi soang BH jadi belekok eta teh sagala nyarep pengan kieu di itu di sim kuring di kampung mah nah cenah ieu teh panjang kieu tapi na teh asup-asup ini tipeuna cenah teh ngingkig gue dah lapar atuh ngingkig kasampak teh aki-aki jeung ini kegogoleran di payun teh bari nyepeng padudan dipirik jadi tu cina panggung balong bong agung rahayu rumincing manjing walatri balong bong agung lengser beres teh lengser kurunyung teh istri opatan beri lalahak ka dieu di dieuna aya merak kikiprit nu hiji berada bentik sigarek ngenog tapi kalila ngaharewos ti pihak calon pengantin pamaget teh ustad sakantenan we pangnyerenkeun mangga tos nyerenkeun cenah ustad khutbah nikah heueuh ayo siap ngan abdi dahar teh heulakeun mun cenah mangga ke ku abdi dilaporkeun tuang we heula ti heula cer teh nyerenkeun terus khutbah nikah aya sadayana lengserna teu naon matak anu memang teu ngalanggar agama mah tong loba geurehan tapi lamun tos ngait sareng akidah wayahna urang kudu ngageunggeureurkeun naon di antarana utang itung siga tadi tah mah kaitan jeung akidah ari ieu mah sagala digeunggeureurkeun ustad hayang seuri cenah abdi mah teu cenah abdi mah hayang seuri sanes cenah naon yang seri naon tadi cenah abdi ngajajabkeun panganten cenah ngangobeno cek si kuring naon pika serieuna mun asa kacida cenah ngangobeno cek si kuring nya heuh mah nya make helm da ngewa tuh nah cenah ustad kengeng nya kengeng atuh naon nu dilanggar teh aya nya cenah ustad nganggo keris nya mah nya pacul da ngewa tuh keun bahaya tuh keris mah eta mah hiasan cangkeng mun kitu dipuja dipuji tong borolingis pacul kitu meunang masalah musyrik sanes masalah barang tapi masalah keyakinan batu ali nu abdi mah teu kaop bade angkat-angkatan simpen dina curug cicing belah kenca kieu beus eureun kabeh gitu kabuhulan lepkeun kana cai leueut caina dama kabuhulan nya sararea ge kitu tuh jeung di urang mah sihir usum keneh ayeuna sihir saeutik teluh saeutik saya komo di Panjalu mah Cisewu di itu di Bandung atau di Panjalu teluh cenah geura teluh can sim kuring mah di teluh teh kala kabeunghar bisa kuriak imahna geus butut dia teluh sadinten teh paku 12 gejlok sakilo dipake kuriak we teu meulieun paku 5 2 kilo sekali utah cek urang mah rada antik atunya utah teh atuh angkot sekali-kali atau beko utah teh pan bisa disewakeun sihir itu memang ada tapi apa musim zaman sekarang masih menggunakan itu cara-cara yang tidak benar nu beunghar datang ka dukun cek dukun teh sidikan aing yang beunghar teh melaan ngadukun nya teh ditinggali teh dukun imahna doyong ripuh tai hayam bro hayang kawin karana ranana mungun datang ka dukun kasampak teh dukunna eleuh cileus segede opak
aya nu kaajengan sami disangkana meureun kaajengan mah teu musyrik disangkana meureunnan disangkana musyrik teh dukun wungkul padahal kaajengan ge sami pangarsa ajengan manawi istri teh ka abdi mah teu raresepeun duka kira ngange haslin ke ku mama dihaslinan haslinan geus dihaslinan teh dibacaan geus dibacaan teh puasaan we 7 poe 7 peuting puasa mutih mun cai herang jadi ieu teh panitia Pak Haji Ismail nyangkana sim kuring mutih ngasongana teh cai herang we malahan di buni seuri eta teh Ciamis kawali kapalih tongoh abdi ngaos aya mustami naroskeun ustad aya dosa pangageungna dina agama naon musyrik aya dosa nu langkung ageung ti musyrik aya naon ngasongan cai herang kanu ceramah nah acel langkung dosa ti musyrik ari malam Salasa malam Jumaah kajurig ngasongan kopi ari kakuring ngasongan ciherang pan nganggap ustad sahana penjurig teh leuwih ti musyrik dolakana teh tuh ketang Pak Haji abdi nu resep kana ciherang ya Pak Haji kan teu apal abdi sok kana susu tuh ketang Pak Haji bias sok hati-hati Pak hati-hati dalam bertindak ieu kurunyung kaajengan pedah jampena tina Quran ieu mah jampena ge tina Quran icalan naon ieu icalan asin sareng tarasi tapi anu awis hoyong doana pangarsa ajengan atuh dagang asin di pasar 3 poe we puasaanana ku puasa mutih omat we sapeuting baca 70 kali naon alam taro ngan dibulak-balik alam taro kai papa ala rob alam taro kai papa ala rob puasaan teh 3 poe cicing dina jongko isuk-isuk teh pede we atuh ti mama dukun ti mama ajengan mah alam taro kai papa ala rob teh leueur hejo nyalampeurkeun tah kadinya aya budak ngora ngurunyung ka dukun abdi teh cenah teu pajeng wae jejebris we istri teh ka mama mah pamajikan ge opat sok ka mama kumaha cenah mama carana apal maneh Fatihah terang cenah mama Fatihah sok baca 70 kali sapeuting salila 7 peuting baca 70 balikan pan Al-Fatihah teh 7 ayat tambah puasa 7 poe keur tetos beres diamalkeun gining atuh pangarsa mama ajengan saatosna kieu kedah kumaha engke mun papaliwat jeung awewe nu dipika hayang masih keneh baeud kumaneh tempel pentang ti tukang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumidin malalik tah hatena kan karitu kalakuanana teh ayeuna teh nu kitu teh sanes ajengan tapi aduk ajengan dukun atanapi uskun ustad margi nu disebat Al-Qur'an mah difahami maknanya dipahami tujuannya difahami tafsirnya diamalkeun sanes jang eta mau jampe majang jawokan menta sari tina besi menta rasa tina wajah prang-pring sabulu-bulu gading aya teh jampe nguseup nesok nguseup ka jati gede si cepluk si merukukung si ceplak si marangangah aya teh nu kitu mah tos jelas-jelas maka versina amih siga agama nganggo ayat Quran dicana kakuatan kalimatna dukun catet tah dukun tetiasa Pak siga kitu sanes tetiasa ngan teu kengeng ieu menyeri huntu ku kulhu gering panas kul a'udzu birabbin nas ku salaki ditalak kul a'udzu birabbil falaq asal aya lak-lakan we disebutna teh cocokologi dicocok-cocok asal kalimatna deukeut ti mana eta teh tah maka ayeuna ngawitan kaping 1 Muharram dina sasi Hijriah sok urang sasarengan aya harepan ka payun urang hijrah sasarengan lamun kawitna musyrik urang sasarengan ngalih kana tauhid lamun sering dina maksiat urang sasarengan kana taat jeung ibadah
Sabab urang cantang tos tepang sareng hiji Muharram nu payun pan aya nya anu kapungkur mah urang teh sok ngariung sasarengan ari hiji Muharram teh pangaosan aya mah si bapak eta teh geus teu aya si ibu eta teh geus teu aya teu mustahil kaping hiji Muharram anu payun mah 1888 hiji 1448 Hijriah nu diobrolkeun teh urang engke teh kaping hiji Muharram payun teh tahun 1448 Hijriah urang teh ngobrol pangaosan di dieu kamari mah tahun kamari aya nya nuju aya keneh Haji Ismail meni resep teh pangaosan teh tahun kamari ari ayeuna aya keneh aya keneh panjang Yosua Pak Haji mah nya aya Pak Haji Ismail haneuteun cenah DKM teh pengawasan tabligh am ngariung ibu-ibu dibina duit kapinu kapangker bapak-bapakna celelemet we siga sieun ku pamajikan meni asa resep teh ninggalna ge sok urang hijrah sasarengan hijrah teh sanes pindah imah sanes pindah tempat tapi nu disebat hijrah man hajaro manahallahu anhu jalma nu pindah tina perkara nu goreng nuju kana perkara nu sae nu diparentahkeun ku Allah sang Rasulna wilujeng sanes wilujeng tahun baru nya ngan ieu teh anyar tanggal teh bulan ge bulan anyar kaping hiji Muharram sanes wungkul robah tahun sareng robah tanggal tapi jiwa karakter menuju ke arah yang jauh lebih baik cekapnya Pak Haji nya sajamnya ya sajam langkung kirang hanya cekap we lah nya sajam cekap we salok eta tepang deui kaping 2 hijinya dinten Ahad kaping 2 hiji di mana? Amon di Babakan ketepang deui. Ai wengi mah ti Subang tabu 10 dugi ka dieu jam 3 ti Pamanukan engke mah di ditu heula di Babakan teras ka Subang. Ti Subang heula ti Subang Pondok Bali teras ka dieu ti dieu ka Pondok Bali deui kitu. Kitu pokona namanya. Pidoa nanti sadayana nya bilih aya patarosan bade narus teh aya sesi patarosan upami teu aya mah biasa we nya dina TikTok jam 8 wengi dugi ka jam 10 wengi Maulana Firdaus nami TikTokna jangan lupa tap layar like and share juga komen oke cekapnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh